Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Ingsun, ketemu lagi dengan saya di channel Junjana Isa Ibra. Insyaallah channel inspirasi, peninspirasi dan bisa menghibur saya semua. Alhamdulillah pada kesempatan tengah malam yang ini cukup dingin juga, saya berada di suatu daerah atau suatu tempat, ini mulai ke pegunungan juga. Lebih tepatnya saya ini ada di Legok Terep. Konon di sini ada banyak tempat, ini tanjakan juga sahabat Ingsun. Tanjakannya agak lumayan juga lah, cukup curam juga ini. Karena di sini banyak penampakan dari warga sekitar, tapi lebih secara mata pandangan batin saya ini emang ada suatu tempat atau suatu gaib di sini, khususnya gaib yang ini belakang sana ini tinggi sekali dan dia bertaring sahabat ini. Ya mungkin ukuran rambutnya jabrik, dan di belakang atas saya ini ada sejenis kunti ya, tante lala ini di atas ini. Dan di sini ini ada anak kecil hitam gitu, dan di ini kalau ini ada juga, saya kadang-kadang suka menunjukkannya, takut ini juga ya, maksudnya ini ada sejenis korinya ya di sini yang banyak terluka di sini, mungkin untuk ada korban juga, walau alam korbannya itu pembunuhan atau korban dia kecelakaan, tapi banyak darahnya sekali sahabat Insun. Ini sebenarnya di sini ada laki-laki ini yang korbannya, kebetulan di sebelah sini saya tadi minta tolong, minta doain. Soalnya tadi juga saya udah kirim suratul Fatihah. Semoga dengan istilahnya kita muak di tempat ini, kita akan supaya lebih jelas ceritanya atau apa aja yang di sini, kita coba panggil narasumber kita. Pak Ai. Ya. Assalamualaikum Pak Ai. Semua Pak Ai damang? Alhamdulillah. Ya sahabat Insun, ini adalah narasumber kita. Kita akan coba tanya-tanya dulu. Hai, maaf nih mengganggu waktunya. Ya. Gimana ceritanya nih, sepintas sejarah atau cerita di sini tanjakan ini di Legok Terep ini? Ya, jadi sejarahnya gini. Ya. Ada semacam terowongan kan di sini bekas ngumpetin orang-orang kemerdekaan ya. Jadi kan dulunya di sini ngumpetnya. Tempat ngumpat aja gitu, tempat persembunyian ya. Oh, tempat persembunyian. Dan sekarang ada korbannya 1-2 itu sini. Itu korban apa maaf Pak? Korban jatuh di sini. Oh jatuh. Jatuh di sini korban, terus dilarikan ke rumah sakit, dia mati. Oh, maksudnya jatuh itu kecelakaan atau gimana? Kecelakaan. Kecelakaan itu ya. Iya. Oh iya. Itu kira-kira maaf tahun berapa Kang? Tahun 1992. 92 sampai. Nah, untuk istilahnya yang masalah mistiknya atau gaibnya gimana yang Kang tahu itu? Kalau pendapat saya tahunya gini, kalau mistiknya ada satu laki-laki tinggi badannya. Oh iya. Rambutnya panjang. Tadinya panjang seperti yang. Oh yang tadi ya saya sebutin ya. Satu, keduanya ada penampakan yang paling dahsyat tuh. Ya apa itu? Orang itu juga tuh di sini kalau lari siang-siang atau malam dia pasti lari. Kalau dia kelihatan. Itu berbentuk apa tuh Pak? Berbentuk ular satu, kedua berbentuk macan. Oh jadi ada ular sama macan sahabatnya penampakan. Iya. Oh gitu. Iya. Selain itu ada lagi kayaknya? Ada. Oh apalagi tuh yang kayak Pak Ai tahu gitu? Yang saya tahu mah tuh yang sering saya lihat di sini ada orang kecil 2. Satu ada yang rambutnya panjang 1. Oh, iya. Cewek itu ya? Iya. Oh iya. Mungkin saya satu pisan Kak Ai ya. Makasih banyak Pak Ai ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin sahabat Insun kita akan coba memediatorkan. Yang mediatorkan kan sama Kang Yadi. Ya Kang Yadi. Assalamualaikum Kang Yadi. Siap Kang Yadi? Insya Allah ini adalah sang mediator kita yang baru, Kang Yadi. Kang Yadi asli penduduk sini? Asli. Untuk istilahnya mempersingkat waktu, mungkin kita akan panggil sang praktisi kita, Kang Ai Abdul Salam. Kang Ai, mana Kang Ai? Ya Kang Ai. Ya. Insya Allah siap sahabat Insun, kita akan coba medal, kita ungkap, kita istilahnya tabir gaib di sini ada apa dan siapa aja yang di sini. Oke, langsung kita penuh di tempat yang lebih temannya. Siap. Oke, sahabat Insun, kita akan langsung coba memediatorkan ke Kang Ai oleh Kang Ai ke Kang Yadi ya, supaya lebih ininya kemersikat. Silakan Kang Yadi. Siap-siap, konsentrasi siap Kang Yadi. Oke, Kang Ai. Siap konsentrasi siap di sini. Ya. Konsentrasi aja. Baca ya Allah. Prosesnya lagi di ini proses mediatornya, mediumisasinya amat tuh. Jadi
Assalamualaikum. Sarang saya punten. Biasa urang. Kaulah anu di dieu. Saha teu ieu teh kakasih atanna jenengan teh? Kaulah aya di dieu. Oh, dina jero ieu pentenya dina kurunganana. Oh, alhamdulillah hatunya napangkeun atuh salampang wanohnya ti abdinya. Ya punten penten. Hoyong ngungkap di dieu teh penten. Nah, tapi satacana punten saya teh jenenganana tuh we dilebat ti adi teh. Kaulah teh di dieu. Di dieu nganjerak di dieu. Saha atuh nami teh? Kaulah anu suka ditu ka dieu. Nya namina saha punten? Kaulah. Oh, macan di dieu. Oh, alhamdulillah. Itu. Tos lami ieu linggih di dieu. Tos sabaraha tahun punten? Kaulah keur zaman baheula ieu. Keur zaman penjajahan. Oh. Dan penjajahan di dieu nya. Punten naon wae tugas salira teh? Kaulah mangan di dieu ngan saukur dititah. Oh. Nah, sahana nu miwarang? Aya nu bogana. Oh, saha tah nu gaduh teh? Aya di dieu. Masih kena jumenang nu gaduhna? Tos teh aya. Tu biasa lanjeun di mana? Kaulah teh di ditu tuh. Di Garut atau di mana? Di mana tuh? Kaulah mangan ngan saukur. Di titah gitu. Tapunten di titah teh di titah naon salira teh? Kaulah teh di dieu dititah ngajaga lembur. Ku sesepuh di dia tanapi ku saha? Ngajaga lembur teh tina hal naon tah punten? Baheula di dieu teh osok terjadi. Terjadi naon teh? Terjadi peperangan. Kaulah tah anu nyicingan di dieu. Punten peperangan teh peperangan bangsa anjeun gaib anu peperangan bangsa manusia sapertos kaula anu makana aya dohir. Kan bangsa manusia. Kaulah anu ngajaga di dieu. Kaulah tah anu cicing di dieu. Nya. Zaman penjajahan moal bisa asup ka dieu sabab aya kaulah di dieu. Oh, alhamdulillah. Atunya cik atuh hoyong terang saha nami teh? Kaulah teh lodaya. Oh, lodaya. Lodaya naon tah namina? Lodaya Panglima. Oh, panglima di dieu nya. Ari asal anjeun teh emang ti Pajajaran teh nepi ti mana? Kaulah mah di dieu we. Oh, di dieu we nya. Anjeun sareng saha we di aya batur nepi teh aya? Saha tah batur anjeun? Saha tah? Eta mah anu sok gentayangan. Oh, gentayangan. Itu kunti maksudna. Oh, tiasa dohirkeun teh. Tiasa kenalan manawi ku anjeun di ieu. Si kuntina. So bicina dohir. Sok manawi. Lagi mencoba nih kilo daya ini. Lagi mencoba sebenarnya kilo daya ini mentransferkan energi. Hadir. Hadir. Mak kilo daya biasa tuh anjeunna sumping ngadohir. Terdaekeun we. Oh, terdaekeun. Isin pangintennya. Oh, nya tuh biasa tuh itu ieu alhamdulillah kula teh bade naros di punten teh. Upami ieu teh emang kapungkur teh saur informasi tadi ti paye yang penyumputan ieu teh. Maksud penyumputan teh ti zaman ti para penjajah teh atau nepi penyumputan ti gorombolan. Ti penjajah sareng panggorombolan. Oh, gorombolannya ieu nanti.
Soalnya kan itu aya terowongan itu ikanana. Emang itu kapungkurna teh bentukna atanapi ieu teh naon wae di dieu teh ayana wujud lahiriahna kapungkur. Di dieu mah baheula geledegan. Oh, geledegannya. Jalan satapak. Subhanallah. Salah satapak. Eueuh nu wanieun jalan ka dieu mah. Teh nu ka ieu ka dieu nya. Aya nu wanina anger. Loba mundur deui. Maksana emang aya naon tah bat mundur deui? Di dieu mah loba. Loba. Loba maksudna gaibna atanapi kumaha? Dek nu hideung nu bodas ge aya. Oh, jadi ada gaib yang suci, ada gaib yang hitam juga katanya ada sahabat ingsun. Tahu pami kilodaya salah satu jenis anu bodas tapi nu hideung. Kaula mah nu bodas. Oh, nu bodasnya Kaula mah teu nyeungsieunnan. teu. Ngan kaula masuk merhatikeun ka jalma-jalma anu di dieu. Perhatikeun kumaha tah? Kadang tempat ieu sok teu pake di paruguh teu paruguh. Oh, anu maksiat, Loba anu marabok. marabok. Subhanallah. Loba anu mawa awewe. Terus Ieu tempat teh jadi saksi kuring. saksi naon tah? Saksi kuring nempo jalma-jalma anu maksiat di dieu. Tecobi ku anjeun atuh di kumaha gitu di geuing gitu maksud teh. Kaula mangan saukur makhluk anu teu bisa. Saula mah Masa ukur ieu ka ngajinya. Teh pedaskan saur saja ngajaga teh nah hal-hal kumaha maksudna kaula kirang ieu ulama baheula teh dibeli. Dibeli nya. Oh, jadi dipelakeun di dieu anjeun teh. Oh. Nu ngabeli teh sesepuh di dieu. Saha pami umurna mana uninga? Saha? Oh, tos pupus. Makomna di dieu di luhur. Subhanallah. Jadi teh loba parabot deui. Parabotnya. Oh. Jadi langsung teh ku kilodaya ditarik. Kaula mah teu ngagaduhan nanaon. Ada hubungannya. Ya, tuh. Tata kalau bade naros deui ieu tanjakan teh ayeuna penting kapungkur teh seueur kecelakaan ieu teh. Upami di ayeuna emang masih kena seueur kecelakaan. Loba. Tah eta teh disababkeun ku naon eta teh kecelakaan teh emang tos takdirna syariatna tanapi emang sebagian aya campur tangan ti makhluk gaib. Campur. Oh, aya campur oge nya. Nyelakakeun gitu. Sabab di dieu mah jalma-jalmana loba anu teu baralek. Teu balik teh dina kumaha eta? Punten. Nya jos eta teh loba nu maksiat. Oh, nu maksiatnya dikeunana. Subhanallahnya. Kaula teh di dieu teh geus teu betah sabenerna mah. Geus teu betah loba nu maksiat di dieu mah. Di dieu teh nya. Kaula hayang pindah deui. Atuh tiasa atuh anjeun ngalih. Ngan kaula kan geus berjanji ditugaskeunna di dieu. Oh, gitu nya. Apa dituhunya karena janjinya dikeunana. Kaula mah dapat janji di dieu. Tah punten upami eta parabot teh parabot anu di ruang atau nabi kumaha eta teh maksudna parabot teh. Pusaka maksudna teh. Maksudnya gimana teh mustika atau pusaka teh? Loba di dieu mah loba. Nu bodas nu hideung ge aya. Di dieu teh nya. Di dieu teh loba. Di dieu teh loba. Lobanya. Tah punten kaula teh hidup di dieu punten aya hiji atanapi kerajaan atanapi kumaha gaibna di dieu. Eta ya. Oh, Ngan di dieu mah ada kerajaan gaibnya. loba teh naon. Loba naon. Loba silumana. Anta bisa siluman naon tah? Silumana. Oh, orangnya. Oh. Orangnya jenis kibrit atau kumaha? Atuh pamik itu punten di dia tempat mujatan betaya. Anseur siluman ora gitu. Ngan di dieu mah loba nu ngaradon. Soalna di dieu loba pani isan. Pani isan naon tah? Di dieu mah loba sumber cai.
Oh, cek kahuripannya cek sumber cek mata air banyak, banyak mata air. Oh, jadi loba nu kaditu katanya dibanding gunung kitu. Tah ayeuna eta upami eta iprit eta teh emang ngamukimna tos lami di dieu siluman oray teh. Di dieu keur zaman baheula ge sarua jeung kaula. Iya. Ngan kaula mah nu bodas. Oh, nu bodasnya. Teu ngaganggu pentenya kilo daya mah nya. Ngan kaula mah ngan saukur ngajaga ieu merhatikeun ieu lembur. Sabab baheula kaula dijanjikeun ku nu gaduhna. Perhatikeun ieu jalma ieu lembur. Bakal kumaha dek kamana. Nya. Dupi di dieu teh sesepuh gaibna saha tuh? Manawi sesepuh gaibna. Saha tah kakasihna? Namina Biasa. Tapi anjeun luar biasa. anjeunna teh. Saha tah namina? Kasepuhan. Oh, di dieu teh kasepuhan. Gaibna. Manawi teh sangu ningakeun namina kasepuhan gaib di dieu. Jalma biasa tapi luar biasa teh. Oh, teu tiasa. Napi teh kenget napi kumaha? Tadina ge ulah dibejakeun. Naha? Sabab ieu rahasia. Aya rahasia di lembur ieu mah. Oh, rahasia naon teh kan jangan ada dusta di antara kita. Rahasia antara makhluk jeung gaib, antara dohir jeung batin. Supados jasa manawi kaungkap tentu sadaya penduduk di Desa Pali rahasia teh rahasia dalam bentuk naon tah maksana punten ya kaula. Rahasia amanat. Amanahnya Amanah di dieu loba. salah sawiosna naon tah amanah teh? Amanah berbentuk barang. Oh. Enten tongnya bentuk barangna maksana di kedah di kumaha tapi harus kanya kedah kumaha wae eta teh. Barang ieu teh aya di dieu. Can beunang. Pami maksana pami beunang emang kumaha eta? Lamun beunang ieu lembur pasti bakal aya terjadi. Terjadi naon tah punten? Kasehat atau napi bancang pakewu atau napi naon tah terjadi na maksudna? Napi kasehat. Terjadi banyak Hal nya. Ya salah sawiosna terjadi teh karena kaawonan atau napi kumaha tah punten? Karena kaawonan. terjadi keawonan. Oh. Sabab baheula di dieu aya jawara. Oh, di dieu teh nya. Jawaranya di dieu teh jawara naon tah maksana dina bidang naon jawarana? Jawara ilmu. Oh. Sanes punten sanes dina kasolehan ngajawarana. Campurnya. Nah anjeunna ngemuhit ilmu hitam atau napi kumaha? Kaula tah di dieu. Kaula anu ngapingna. Oh, ilmu nama ilmu putih. Jawara teh eta teh. Cuman anjeunna sok loba dipake teh bener. Oh, si ilmuna teh Kusabab teu aya deui pilihan. Maksana teh pilihan kumaha tah Ki? Teu aya pilihan kusabab baheula mah. Baheula keur zaman sajarah di dieu teh zaman gorombolan. Mohon kumaha tah? Baheula di dieu teh nu nganut pacampur jeung agama Hindu. Dari sareng Tapi tujuan nama anjeunna putih. Oh, tujuan nama putih sesepuh eta teh nya. Cuman tata carana eta. Oh, masih dianggap tata cara Hindu gitu. Oh, seperti rujakeun nu kitu pan enten. Oh, seperti kitunya. Oh, jantan anjeun teh ku itu di peser teh. Bikin ngajaga teh gitu. Ngan kaula mah di dieu dek amanat ka kabeh anu aya di dieu. Amanatna sok mangga naon? Jaga ieu lembur. Oh. Ulah sampai ka kieu. Kaula anu nyaksian di dieu. Kaula anu merhatikan ieu lembur. Terus naon amanatna tuh ti salira? Ngan kadewe kudu bisa ngajaga.
ngajaga diri. Iya. Sabab jelema mah teu luput dari dosa. Alhamdulillah artinya muga we meureun sadayana khusus pribados babil khusus rekan-rekan di dieu nya penduduk di dieu penting nya ngajeurkeun kana amanatna nya jero dayanya gitu. Kan kaula dek amanat ka hidup. Mohon kumaha. Kaula hayang pindah di dieu geus teu betah. Mohon. Pangmindahkeun euy. Nya insyaallah. Pangmindahkeun anu merna sesuai jeung kaula. Hoyong di mana tuh? Kaula mah hoyongna di ditu tuh. Di mana tadi di Amerika? Di Pali Lebak. Lebak. Oh, Lebak. Kampungna we sebatkeun mana wi? Cai di ditu. Sirah Cai. Sirah Cai aya di ditu. Di ditu tuh. Oh, Sirah Cai di Dungus Buut atau napi di mana? Cilaki. Cilati. Oh, nya insyaallah. Oke ku Ustad ada dan Aji Sakanya dialihkeun gitu di Cilati mah kaula teh can uningat Cilati mah. Lajeng bari kumaha disangamkeun ku salira? Kaula mah geus we kitu. Oh, mohon. Ya. Tipenya. Mohon. Ayeuna Mohon. kudu bisa ngajaga diri. Amin, amin insyaallah Bisa hawa nafsu. Insyaallah. Sabab naon ayeuna zaman geus lain deui. Mohonnya. Ya insyaallah. Moga saling duampi doanya, pila dayanya. Atur nuhun pisan kana wejanganana nya. Atur nuhun pisan cobi asa kiai. Tadi dijab ku doanya ku Kang Ayab salamnya. Atur nuhun pisan. Cobi tahan deui ya. Tahan. Tenang lah, salikeun lah tenang lah. Cobi ya. Tenang lah. Oke. Alhamdulillah sahabat Isen tadi udah kita coba memediatorkan ke tadi Kang Yadi, insyaallah tadi udah muak ke yang macan yang masuknya dan mungkin juga di sini tetap di belakang saya ini terus ngikutin ya. Ada beberapa yang ngikutin di belakang saya, moga kesut. Coba belakang saya pisan kameramen. Soalnya ini yang minta tolong juga didoain, maka saya sebentar itu mau doain dulu. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Oke, sabar Insun. Tadi saya udah doain, moga aja ini jenis coding juga, arwah coding yang disempurnakan. Dan insya Allah tadi udah diungkap sama mediator kita, Yadi. Dan memang di sini banyak dulu tempatnya kurang kondusif juga, sebab ini auranya lebih condong ke negatif ini tempatnya. Walaupun ini maaf ini gunung atau kampung ini lebih mungkin lebih harus ditingkatkan lagi segi ibadahnya mungkin sebenarnya, segi ibadahnya, segi beramal solehnya dan ukhuwah atau ikatan silaturahim dan kebaikan lebih direkatkan lagi. Oke, sahabat Insun, mungkin untuk saat ini atau pada saat ini penelusuran gaib kami sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu dengan penelusuran atau media-media gaib di tempat yang kita ungkap supaya tuntas, supaya jangan sampai sebatas mitos dan cerita belaka. Jangan lupa, kalian bisa ke channel kami Indonesia Ibra. Salam, sapa niatan, sauyunan sabengetan di Indonesia Ibra. Turiat saja jati orang sunnah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.